hayat kabab rasa cinta ngedalkeun rasa cinta ka manehna nu moal aas kagoda katresnan nu lian
moal kagoda sanajan loba wanonya dageus boga nu dipicinta anjeunna kapangimpian anjeunna kembang impian didinya aya tapak rasa cinta ngadagkeun rasa cinta ka manehna nu moal aas kagoda katresnan mulian sanajan loba wanoja kuring tetep mika cinta. Eta teh situ Cibodas. Waduh. Sarmangat kene ya jika nama ya. Semangat atuh. Semangat kene. Soalnya berkat TGM pasti semangat. Wah. Icing atuh TGM. Pahit ya mah. Benar ya. Selama iya Ujang ngagugulung nyenan calung. Pan Ujang teh selain pemain calung teh produksi calung. Gamelan nyenan. Meni tamarakan ting di segala dijieun. Macul ongko. Calung sok nyenan calung. Sok nyenan gamelan. Sok nyenan budak. Nyenan kagorengan sok. Nyenan kagorengan Ulah. Ya, jadi kan Bukan mah kumplit pengrajin aya. Ya mah status pekerjaan nya ada seni nama sarua. Nu janten bapak guru we aya. guru aya. Tah mah pangersa seniman Guru. tukang ceramah. Ceramah eta ceramah. Ustad. Oh gitu. Lain urang saca-acana ieu urang ngaturan heula. Mohon Kang Anu. Pan aya lagu terakhirnya Tong talangke. kata urang intunan heula urang ka Paku Bey. Oh, Pak Belicin mohon Nu keur manco ayeuna dina Mohon. TV. Matos ancer-ancer teh saya ancer-ancer kan. Ya aya Pak Guru Leo. Lah Kang Leo mah cenah khusus salam ka Pak Jujaman. Guru. Pak Leo mohon. Pak Guru kayak kade saya masuk mun urang mawarangsel teh sok ditapelan wae ditulisan. Gela di lemur sengkuring aya. Saha cobi. Simpah, Kaang, Kekanar, Pakanar. Apa Aroh. Oh. Nah, sadayana we sacenengrang. Lain Pak Kanar nu ditu teh ya. Ya, di Leuweung. Pawawan. Leuweung ganggong semi ganggong. Saha? Ulah indung si teu. Ari ieu rek ada kintunan ge. Yo. Hah? Ieu ge rek kintunan cicing heula ieu kintunan. Ka dia. Ini ombet yo. Ya. Orang geus tong di eta wae ieu karunya. Karu lain karu. Tong diheureuyan. Ya, Maikon. Maikon, we rek kintunan heula nya abdi yo. Ka urang Cilemu, ka Mamah Ica, ka Ica, terus ka Ma Ice. Pokona mah ka Iden Bentar grup anu di Cikanang oge teu ka kantun. Ka Bu Sarinah sadayana pokona mah. Sa pemulihan. Iya. Rek kiriman. Ya rek kiriman. Watir anu tadi Ka urang Jati Gede. sok keheula lain jeung keheula. Sok kumaha? Keheula lain jojol ka urang Jati Gede. Kudu pukul maksud lu aja nake. Mangga ayeuna disangakeun ka ngecebrek. Sok. Ada ngituran ka urang Jati Gede. Bisa Jati Gede. Oh. Terus ka urang Karedo. Ka urang Cijeungjing. Aha. Panginten sana teh nuju Maranco. Ayeuna teh. Atos. Atos ah. Hilap deui. Oh hilap deui. Oh Jati Gede. Ka Ibu Widya nya. Ka Ibu Widya anu tos teu aya. Aya. Nah pakai serta aya Apa?
Ini ngintunan Kakang Ekon jeung kan anu Sonasoni apal tak ngintunan. Kela ya. Oh kumaha Baju ya ngintunan ka sa. Ka urang Jatinunggal, Bapak Camat, Jatinunggal. Benar. Kapun Adi, Usep Teddy. Terus Cicing tukang ngomong ka bagian ngintunan. Ya nu minimalis. Minimalis. Udah ngintunan saha? Teu hilap ka urang Jatinangor ti kawit Pak Camat duikeun ka Pak RT. Biasa disebatkeun hiji-hiji. Seueur teuing. Bagus. Ka tukang seni calung anu khususna ti Jatinangor. Mangga urang gabung ka paguyuban Sumedang, calung Sumedang. Sakitu tah. Lain si eta pisang nyeung uing non dia. Bieu naon tadi ngomong. Iya. Kiriman ka uing kumaha? Ngintunan ka Ekon kana nu Sonasoni oge ka Haji Okai. Ka urang Majalengka aya Pak Mak, aya Mang Maman, aya Mang Odi, aya Ambu. Sadayana pun. Siap. Mekon urang teh lain ieu sanes kirang sono nya. Kedua dah masih panjang keneng ke Minggu Payun aya saha deui. Aya deui saha deui manawi. Insyaallah grup-grup ti Majalengka ge bade mangga. Nu penting mah sadayana semangat dina calungnya. Gitu. Jangankeun urang aya lagu pamungkas teh. Lagu pamungkas. Namanya kayak ka saker waktos. Saker waktos na tos jam sakitu. Tah eta. Mungkinna penginten ti sim kuring ti urang duaan Kang Nanu. Apunten Kang Ekon ti Amor Kamang Ujang anu jujun nyengcle. Naon nyengcle mana? Nyengcle. Nuju nongton. Sakitu kabeh hatur kirang sama kula bugina wakuf. Tah eta. Bising aya caosan nu kirang srek. Bugina wakuf bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Jadi cicing di martabat. Gitu nya Kang Nanu. Martabat amis. Hah? Martabat amis. Martabat juri kayak martabat. Ya, Tong urang apa sakeun lagu anu pamungkas wae konya. Nyangkeun ka paguyuban sakitu kabeh hatur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sok talangke kudu bisa neangan gawe sangkan bisa barang bere hirup ulah sok kararese daharanese hirup mah kudu diatur mamawa badan sakujur hirup urang kudu jujur sangkan hirup tetap giwur dan tetap giwur hirup mah kudu diatur mamawa badan sakujur hirup urang kudu diatur sangkan hirup tetap